nya pisan manya aya hiji bapak meni ruleung meni luas budak leutik keneh diantepkeun tur tata di teangan geus kitu kudu nyusul tepus deui caritaan Joy kata nanya di ka Mang Acep keke mang nyaan mang teu apa eta uten ka mana henteu den heuseulnya mang ieu bisi kaburu berang teuing rek ka pasar ieu rek nawarkeunlah sepeda cek Mang Acep eta bari ngaleos tur teu bari ngadorong sepeda deui neruskeun perjalanan manehanana sajongjolan kuring ngajanteng reuteup Mang Acep Joy anu pinuh ku rasa heran dina hate kuring ngagerentes bener pisan Mang Acep teh tega jeung aniaya ka si Uten nya kitu si Uten teh lain budak Mang Acep mun si Uten nya budak Mang Acep meureun mah moal ngomong kitu tur teh pasti lagi di teangan tapi nah sarila ieu si Uten teh di teangan cek hate kuring harita bari jeung ngaleos di eta tempat tuluy kuring ngagedig leumpang kahandapkeun ngaliwat ka pangkalan ojek aya si Udin nu kerjuntang janteng tuluy nyerengeh bari nunjuk ka diri kuring den euy naon Sudina gandeng sia sampe emosi wae deni sepaleun sagoblok cek si Udin harita bari jeung melotot ka urang euy ditanya kumaha aja teh sono dulur sona dulu apa teh diciurin gandeng lah sono urang ka mana den teman sekojek ayo namanya kemana mana aja tanya teh kumaha aing we atuh iya si eta mun dikasar si goblok si Udin bari nyakelan dengan urang ge mun dipageuh pisan cicing ieu leungeunna nae mana jeung dicaklan ki leungeun urang kela urang sono maneh den urang boga kabar euy kabar duka gebeg teh atuh urang ngagebeg Joy ngagebeg urang ngadenge si Udin boga kabar duka tulis Udin mah ditanya ke urang kabar duka naon Udin mana mau apa henteu apa aing mah kakara gejol nah teh mana teh kalumur mana mau jadi kabar duka mendalam naon kabar duka naon Udin sosok ngomong sia bisa dibanting ye sama ni gede amak jeung teu sopan sia goblok heuh ada mana nu nyieun panasaran teh maneh Din nu bener kabar duka naon atuh buru-buru urang jadi rareuwas kieu mana tanya astagfirullahaladzim di naon atau kabar duka naon kela atau diugeul sekedeung kuring atuh jadi penasaran Joy euy sok sieun ngeunaan ayana naon ka keluarga urang geus kitu si Udin tuluy dituturkeun ku urang ge ka si Udin diuk dina bangku tur ulah ge diuk dina bangku gigireun manehanana Din hampura ieu nya euy ayeuna mah sing bener we ngomongna urang deg-degan kita Din cabak jantung urang ni ratu kieu sia kabar duka naon Din mana mah laku urang keren kemana dek ngomong heula teh Den ngomong naon Din sok belak-belakan we lain dek ngucapkeunlah selamat naon kejeuk ngucapkeun selamat Din si Udin bari ngosongkeun dapaleungeun tuluy ngucapkeun Den selamat berdukanya Den astagfirullah Din ai maneh euy naon atuh Din sok Din ucapkeun aya naon Din ulah ngaleurewas urang Din naon teh ngeunaan keluarga atau ngeunaan naon kieu nya Den urang kan narete naon juk narete atuh Din sing serius sok Din urang deg-degan kieu euy Den manes di mana Den tuh urang geus usaha Din maneh karunya urang ka maneh eta maneh jadi pegang euy nu katingali tulang kan bae tuh Din kumaha urang we eta mah ai kabar duka naon kieu Den tapi kan urang singgung ka maneh Den dek kasinggung dek kumaha ge bae Din sok maneh terus terang kieu Den tapi kan maneh janji ka urang moal lamek kan Den aduh Din moal Din tong sok ngalonyeng kieu bisi urang ieu emosi emosi ulah emosi atuh bisi darah tinggi sadeuleun heueuh matoknya mana sing bener ngomong ka urang Din kieu Den tapi Den janji kan ka urang moal lamek kan moal Din sumpah bong astagfirullah Din hanya geus atuh Den urang ini teh lah hebek bae we ieu hayang ngadenge kabar mah ieu kabar naon atuh Din sok-sok maneh yang citot ku aing itu emosian Den bisa darah tinggi heuh naon atuh Den sok-sok ngomong maneh aya naon Din kabar duka naon kieu nya
keadaan sekadang muatan heula. Aduh astagfirullahalazim, cekelane ku urang teh tah leungeunna teh sia din geus kalonjing ka urang sia nya. Maneh ku aing diteungel siana cukang irung heueuh. Nah urang ngalonjing naon Den? Kabar naon sia sok sia ngomong. Sok sia, maneh mending keneh diteungel ku aing, mending maneh ayeuna indit ku aing diacak-acak diaut-aut, eueuh pilihan sia Udin. Bari kuring ngeupeulkeun peureup joy kana cukang irungna. Yalah tuh ieu peureup menekan kana cucungis kuring. Ieu peureup awaskeun heula kana babangus. Heuh sok sia, mending maneh ngomong, mending kana babangus maneh ku aing diteungel sia. Yalah tuh Den sabar atuh Den. Sok sia. Maneh mau bisa indit sia ayeuna ku aing maneh paehan sia ayeuna. Aduh sia teh ancaman, maneh hayang beunang ku polisi. Sok sia bebeja ka polisi. Kayak mun ngaliwat ku aing dibejakeun. Jig sia bejakeun. Sia ditonjok sa ku aing ayeuna, amun si laing ayeuna teu bener-bener terbuka ka diri kuring sia Udin. Maneh ngageder angan turut tapi nu kurasa emosi. Teu anta para joy si Udin kura kawak diangkat ka luhur. Yuk cebrut. Ayo. Nyeri sia? Nyeri pisan. Aya bintang 5 di nasiran Den. Cocok sia. Aduh, mana kaler? Belah ditu. Mana kidul? Tak beladinya. Ayo kulon. Teuing. Nah teuing mana? Ada. Guprak atuh si Udin ngaguprak kapiuhan. Can ge encan urang perjalanan ka imah geus meunang jelema anu kieu. Din. Udin itu muatan Din. Din motoran maok Din. Den, tak kuat urang lian naik mana menikah kasasambleng. Sesangkleng. Naik mana menikah kasasambleng. Udah. Sok ngomong Din, naon Din, masalah naon keluarga urang. Mana mah menikah kan angget. Tunggu deui ayeuna. Alim. Ngomong seru jujur. Mana teh jujur saya ditenggel tilu kali saku aing cukang irung mah teh ka bengok sangke. Ulah aduh. Setengah di kuaing alim. Aduh. Dan ya babangus aing masih kene aya. Eueuh sia. Aduh sia. Cek si Udin hari tuluy cengkat bari jeung diuk dina bangku. Sok si Udin terus terang ka urang sia. Naon sanu kajadian teh? Sabarana kieu kan Den ampura nya Den.